Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Sabada muji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh alhamdulillah, syukur ka Gusti Allah dina wengi ieu, khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempal di dieu dina raraga haul guru urang sadayana, malah mandar urang sadayana kenging barokah ilmu, kamanfaatan ilmu, tambah-tambah iman urang ka Gusti Allah. Kasadaya kiai, kasadaya santri nu kusim kuring dimulyakeun, bil khusus pisan ka guru sim kuring di dieu. Oge alhamdulillah tadi kurang parantos ka kuping Syekh Abdul Aziz Sa'aziz di Maroko. Rencana nama seurang di Suriah aya, kemudian di Libya kebeneran macet di jalana, jadi sim kuring kaburu ka dieu. Nuti Suriah Syekh Adnan mungkin ayeuna geus aya di Cilongok atau mungkin balik deui Mufti Suriah. Kemudian tadi Tiaman kaleresan ieu Syekh Aziz lambat sim kuring teu heula ka dieu, manehanana kuduna bareng tapi nyana kudaon asup di ka kamar. Kudu udah bareng tapi jana asup di ka kamar angel ka kaluar. Pan ari bangsa Kipudoli malah mun geus ter atuh geus jadwal panjana. Weh, hook ge cek deui. Aya hookan. Sarua jeung si eta tah. Ieu mah henteu. Asup heula ka kamar lila. Ieu geus datang ka dieu, di ditu karek berangkat. Nah ente perlu yaho kabehan ieu mah supaya apal bae nyana salat heula, sabada salat hayang manggihan Ki Yusuf heula. Masya Allah karim, teu sangka kan nu mantap nyana ka dieuna panderi kula gitu bisa ti heula ka dieu, titah dilanjut ka Ki Nurjaya ngocoprak bae nyana ngomong. Pada lanjut cek kula teh ieu nyana keur tadarru ka Gusti Allah, mentangaran ga kula tadi saha guru antum, dibejakeun ku kula Kiai Yusuf. Terus nyana asup ka kamar hayang kapanggih, jadi nyana manggihan heula. Balik Ki Nurjaya mah jeung kunti anak kapanggih. Tah ieu. Nah iyalah salah satu kamonesan nu mantak diundang ku Habib Lutfi di Maroko ka dieu teu sembarangan. Nu diundang ayeuna 4 negara 5, cuman nu datang 4 negara. Dalam rangka aya sesuatu nu perlu dirumuskeun untuk Indonesia nu bakal mancanegara dunia. Teu perlu dikanyahokeun jeung dibejakeun ayeuna, insyaallah engke sababaraha waktu bakal dijelaskeun ku sim kuring ieu mah keur ngarumuskeun heula. Insyaallah engke bakal mendunia, jadi ieu mah lain sakadar sa Indonesia tapi sadunia. Iyalah nu keur dirumuskeun sebab kahareupna ieu loba kabahayaan geus dibaca ku para ulama-ulama, kahareupna bakal bahaya, maka kurang untuk mengantisipasi kebahayaan tersebut diundang engke nama seluruh dunia deui kuari kakarak perwakilan 5 negara. Nah kemudian datanglah ke Cilongok, alhamdulillah
terus ngobrol nah ye bareng kukula di bejaan kula dekat dia peting haul nyana nanya kemudian nangaran kemudian nyana terus perem masuk kamar tadi pada maghrib lambat kula mengges datang ka dia nyana masih kakarak berangkat jadi beda dek ceramah Haji Fudoli jeung Tudur Jaya jeung ceramahnya beda jadinya nama implenganana teh lain deh tah nu dua maksudna lain ge kok masih ieu mah seperti etalah ala kadar bahwa manehanana sering komunikasi jeung ahli-ahli kubur ketika simkuring ka Maroko dijajab ka kuburan-kuburan masyayikh ka musannif dijajab aya isyarah-isyarah bahwa nyana eta bisa komunikasi di antarana murid numilu ka makam nyana ngajelaskeun ini murid saya lamun ziarah ka kuburan langsung bisa ngobrol muridna anu nganter-nganter waktu harita di makom-makom ta eta teh ceuk nyana ieu murid lamun nyana hadiah ka ahli kubur langsung hadir kos aja pen dipercis nyana mah teu dihadiahan ya hadir bae genderuwo aduh asa mangkane nyana mau murid itu hiji juru para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di dunia lamun eueuh manusia model Habib Lutfi di antarana jeung loba-loba keneh lu lainna di Indonesia aya maksudna di antarana dunia di Amerika Syekh Aziz nyana diajak kukulnya ziarah ka Garut nyana mah langsung set hadiah ngabejakeun bahwa ini yang diziarahi adalah panglima cek nyana kemudian sipatanana kieu jelas dijelaskeun dibejakeun anak urang mah nu sering ziarah ka Godog henteu pernah naon gitu ngaranna nembongan kos kumaha Syekh Aziz Amerika mah begitu datang itu nyaritakeun kieu bener persis begitu diajikeun ka anu hafal memang persis seperti eta nah manusia model sakilang di Amerika bisa nyambung jeung kuburan hari ieu nyambungna lah iyalah manusia seperti itu masih aya keneh alhamdulillah ieu nu datang ka dieu tadi henteu bacet leuwih dahsyat deui ieu mah mufti Surya keputusan aya ada leungeun manehanana maju mundurna negara aya di leungeun manehanana tadi lamun teu macet datang ka dieu insyaallah ke iraha waktu deui mudah-mudahan urang panjang umur nah ieu tadi kajaritakeun di Maroko aya Imam Jazuli di Maroko aya anu ngarang sholawat nariyah padahal taziyah sebab urang taz teh nu ngarangna di urang mah nariyah meureun sarah nitikan baheulana nya salah nitikan taziyah di ditu mah masyhur eta kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili di ditu Idrisiyah di ditu nu kukula kamad di ziarahan alhamdulillah sangkilang teu tamat karena terlalu cepat waktu tetapi pernah ka Maroko ngeue ayeuna anjeunna dengan gerak Allah nyambung jeung Kiai Yusuf tadi geus teu kudu dicaritakeun panjang lebarna seperti etalah Masya Allah urang mah ye urang hayang ngimpi ka panggih guru ge hese Ki Jamal tah nyana geus hadiah deui hadiah hayang ka panggih jeung Ki Yusuf cak nyana woi hadiah Masya Allah ka panggihna mana tah Ki Jamal nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hanya sekedar alhamdulillah dengan gerak Allah nyana daekeun dibawa ka dieu sabada nyambung heula tadi mun ku urang disimak eta disimak ceramahna karena nyana mah pinter bahasa Arabna urang kurang jadi urang ngadengkeun terjemahanna bae capeun nyana aju nyana capek urang milu capek nah akibatna atuh cara rape kabeh padahal lamun disimak eta ceramah lain sembarangan ceramah sebab eta pernah dijadikeun makalah ketika kamari musyawarah akbar
dunia eta pernah dikemukakan waktu mutamar thariqah salah satuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu zimkuring anu tadina mandeg mayong antara endek ente tapi dipastikan insyaallah endek kabeneran kadorong ku ieu. Alhamdulillah sarua urang kabehan hadirna di dieu, mudah-mudahan diberi kabarokahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana aya hiji dongeng, hiji awewe ngaranna Nyi Rihanah. Masya Allah. Tapi edan. Gelis tapi edan. Masya Allah. Lamun deulek sosok jeung wajahna eueuh nun teu tertarik. Tapi kulantaran seuri bae nya nama. Di antara lu paling dipake ka seuri ku manehanana nyeung seurikeun lamun aya jelema dahar bae. Terutama bangsa kiai bagi dahar. Kunyana di deketan kita kiai ke lamun dahar tak kiai jadi seuserian. Nyana seuserian. Lamun aya santri dahar bae jadi seuserian. Seuserian bangun bungaeun, tapi lamun bangsa pejabat dahar bae, pedagang dahar bae, petani dahar bae, ieu ngambek. Ka modelan edana model kos kitu tah. Tapi lamun aya santri dahar bae seuserian, ditoel ku santri nyana ngajimpret. Hayo maksudna biasa jajaretean santri makan ku kitu atuh. Tapi lamun ditoel ku bangsa pejabat, ditoel ku bangsa pedagang, ditoel ku bangsa lain santri nyana marah lain lalagaan, marahna bebeneran. Tapi ieu gelis lain lalagaan, gelis moal aya lah di Cisoka mah. Malah mun di Maroko loba. Di Cisoka mah aya gelis pengek pan. Tah di Maroko mah teu gelis tapi mancung. Nah ieu para jamaah Rihanah seperti eta nyana edan lain edan lain naon gitu ngaranna seperti edan padahal edana. Nah kabelah dieuna nyana sering yang serikeun anu dahar, akhirnya ditanya, "Neng, emang kunaon sih nu dahar seuri?" Cak jalan teh lain nanaon, ai awak dilintuhan, ai iman tilok dilintuhan. Buh teh jawaban hebat jasa. Neng, aya eta neuli santri lamun dalalahar seuri sok kunaon eta? Cak jalan teh nu mantak seuri lantaran santri lamun keur dahar horenganan bidadari cak jana eta ngageroan. Ieu lamun santri keur dahar teh bidadari teh ngageroan di langit. Ya Allah ya Rabbi. Teu percaya, jelebakan teu percaya. Sosok sambarangan bae. Ih, cak jana atuh kula maneuleu. Kula maneuleu lamun santri keur dahar teh bidadari cenah cenah kikieuan. Kieu ye masyaallah Kang Udin ka dieu. Eta lamun keur dahar watak cenah seserian, tapi lamun Haji Pendi dahar, Pendi goblok. Asal lain santri we kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Akhirna kulantaran maksa hayangnya coba lamun bener ieu bidadari kusia kadeule coba buktikeun. Nyana sarua tadi hadiah terus lila ka Kangjeng Nabi, ka para sahabat, ka para aulia Allah. Maksudna aijang nyana mah gampang, ijang nu hayang ye dipilih ku nyana sababaraha kiai nu hadir, dipilih kiai di antarana anak guru manehanana. Besit percaya ka Dek? Juk di dieu nyekelan ka kula awewe eta makanya nyekelan ngadiusung ulah najis. Atuh juga jegal getek. Tah nyekelan ka dieu jekelan nyana terus takor ka Gusti Allah dengan bahasanya anak bal dibacakeun ku kula doana direkam. Aya babacaanana aya. Masya Allah, begitu dibacakan set bentar deuleu kaluhur, begitu bentar ningali kaluhur bener lain lalagaan teh mah katingali we biasa bidadari
di luhur teh katigali keur ngawean santri kikira tapi kan udah dahar doang kan udah dahar henteu tanu matak lamun santri beuki dahar eta geus ngaji macan pugu bisa tapi bidadari ngageroan ya itu terserah sama nek dahar we lo segeun teu bae bahasa nah iyalah tidinya langsung anak guru nate ya dibukakeun hijab sarua jeung manehanana langsung kitu naon peureum deui sageus peureum geus daek magah geus daek bagahan ngaji sarua jeung nyana eedanan sarua jeung nyana eedanan geus teu bisa ditanya nyana mamun di kerumunan orang banyak lumpat komo jeung pamarentah mah geus teu hayangeun sama sakali beuh hayang teu hayang jadi lain sekali teu hayang jadi pamarentah geus teu hayang ulina ge jeung budak leutik bae jadi leuwih edan tibatan nu awewe terus bae teu kaharti santri ditinggalkeun masyarakat ditinggalkeun lantaran menemukan satu keindahan anu tadi dibere jeung ngisi tirihana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di kantong si tirihana teh aya suratna panjang mun dibacakeun kelantaran waktu geus jam 11 aju kulai suka dek zarah jadi penting teuing mas surat eta masih panjang kene aya surat patali jeung ilmu fikih surat patali jeung ilmu fikih nya boga guru fikih termasuk anakna ieu anak guruna ilmu fikih keneh na ieu anu mengarah kana ilmu tasawuf aya surat cuman moal bisa dilanjut sekedar eta bae tadi bahwa santri paingan cek Abah Ucu paingan cek Abah Ucu sareng tu surat hutang ka mah sok aya bae sia mah anak Ki Jamal jeung ku ieu dan cek Abah Ucu teh naon sebab tah lamun santri masak cek Abah sarua mun santri masak tilok diuyahan ge ngeunah tilok digurang-goreng ge ngeunah naon eta sebab diciduhan bidadari lu batak lamun hayang ngeunah dahar nyantri ieu macan orang nyantri sih mondok doang itulah para jamaah Pak ya kalau mendak nyambungkeun surah guru di antara Abah Ucu di dia pernah nyurah kitu Abah kula ge pernah guru kura di Garut ge pernah bahwa santri nu mantak ngeunah dahar sanajan henteu mencukupi naon kitu ngaran bumba-bumbuna bahkan atah ge ngeunah bae kurang asa ge ngeunah bae lain masalah apa semua gua nyaho masalahna diciduhan bidadari ya Allah ya Rabbi tah kula keur ieu teh kaharti diciduhan we barang manggih dongeng dina kitab thariqah aya sitirihana seorang waliatullah nu eedanan insyaallah iraha deui waktu surat tersebut panjang dibaca aya syairanana patali jeung kailmuan ieu mah menggairahkeun ka santri sing hade santri ulah sambarangan eta horenganan sangu urutna ge urut diciduhan bidadari ulah di ka manakeun ulah di ka kotok ke kotok lalintuh Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bangga di Tangerang, bangga Serang, Pandeglang, Banten masih kena eksis tentang pondok pesantren As-Salafiyah. Mudah-mudahan Allah mereka kuatan ke orang kabehan, kuat santrina, kuat kiaina, kuat dulur-dulur orang kabeh ngabiayaanana sehingga tetap eksis di bidang kesantrian Salafiyah. Anu alhamdulillah lamun urang ningali di luar negeri masih kena eksis. YTA pendidikan pondok pesantren ke daun gitu ngarana anu tadina nama kuliah tapi kajianana biasa cara urang kieu. Loba kiai-kiai di Mesir sarua masih kengan lamun dibandingkan jeung Indonesia masih kena hebatan Indonesia. Di luar negeri Salafiyah kula nanya di Maroko aya mah aya, di Mesir sekalipun kula nanya coba pesantren Salafiyah di Mesir paling loba santrina teh 100. Eta ge jauh di pakampungan, jarang boga santri anu bangsa 500 leuwih kumaha jarang, paling 50
termasuk di Maroko, termasuk di Mesir, termasuk di Yordan mah hampir eueuh. Tapi ieu ka dieu mah ka Banten mah masyaallah masih alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya pesantren salafiyah eksis. Sanajan santrina sok maling we masalah. Masalah. Laila parahnya itu maling kita mah maling babaturan, lain cara maling karung. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin kula mah sekadar naon gitu ngebanggakeun bahwa santri di Banten luar biasa. Alhamdulillah eksis. Pokoknya Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, alhamdulillahirabbil alamin. Lo ningali orang di Jawa Barat geus hampir surut. Terus kabelah ditu Jawa Tengah geus mulai rada bagus deui, Jawa Timur bagus deui. Tapi di tengah-tengah hampir surut. Tapi ka dieu masih keneh. Mentak sok diperhatikeun we. Alhamdulillahirabbil alamin masih keneh loba anu minat mesantren. Tanda mun dicaritakeun tanda kekuatan iman terletak pada pondok pesantren. Keur dibahas ayeuna di dunia. Dibahas kuari di dunia berbarengan dengan Habib Lutfi mengundang ieu teh patali jeung pendidikan pondok pesantren salafiyah. Si hade bahasana ku hari geus rada beda. Pondok pesantren salaf eta adalah Wahabi. Jadi urang mah salafiyah. Eta mah sekedar perbedaan akhir-akhir ieu karena aya salaf diaku ku Wahabi. Sakitu hunggul eta bah lamun salaf diaku ku Wahabi ayeuna urang jadi salafiyah. Padahal urang mah baheula ge tibaheula nyebutna salaf bae ngan ieu sekedar perbedaan akhir-akhir ieu. Berbahasa di Saudi Arabia salaf eta adalah berarti diaku ku Wahabi. Bisi engke di dia nu ngaku-ngaku salaf Wahabi ternyata jerona. Urang mah pondok pesantren salafiyah. Ala kadar perbedaan padahal mah atuh di urang mah salaf kitu salafnya di urang mah di Banten mah tirok mireung duk salaf ya Allah eta keneh kitu eta oh masalah geus eta mah bahasa batur. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Syekh Aziz bisa hadir di dieu atuh simkuring oge alumni sadayana sakali deui mudah-mudahan orang menang barokah ti guru urang khususna umumna di sadayana mudah-mudahan ilmu orang nambah-nambah kamanfaatan keur urang jeung umumna. Allahumma sholli wa sallim ala